Mi, oh Umi, coba kali ya, sekalian nyuh kopi. Kedap. Tah mangga abi kopina raosan. Atur nuhun. Lain abi atas eneng iraha uih nati kobong. Atuh teuing da abi gitu terang. Tapi lamun di sana enggak apa kami tahu ya. Da abi geus kangen terus heula teu kapendak yang si Neng. Atuh geura telepon we abi aya teu boga pulsa manak di pangmelikeun pulsana ku Umi. Asana ai pulsa mah aya keneh, duit aya keneh jadi sesa ngejual orea jeung teh tadi budak. Dedeung dah kurang telepon si Neng na. Sugan aktif keneh. Lain nang jam 9 tuh biasa masuk sare. Pangnyanakeun atuh HP-na di jero kayak ditelepon ku abi. Nya kedap kayak dicanak heula ku Umi HP-na. A few moments later. Ya abi geura telepon bisa sare manten si Neng na. Turun. Oke kedeungnya, jangan sinyal heula, da di mau sinyalan. Kade abi di luar loba janda. Sinyal. Ya sinyal. Meni ya sinyal. Tadi di teangan. Nelpon si Nengnya nu geulis. Aduh. Ya Umi nangis hangeun ka pendak. Cerik bae ti kamari. Sugan aya sinyalna. Nyambung ini. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesare Neng. Oh, bangsa ka mana kar? Bangsa pesare. Naon ieu Umi cenah tos kangen cenah nanyakeun eta doang. Kira euihna cenah. Poe Kemis. Isukan abi minta budak tapi paling cukup ecan datang tak halbak teh heula. Peuing abi tos heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penting segera balik. Si Umi geus nungguan bae ya. Mewek deui geurek. Ya. Lah aing daripada macul ngadinu Pak Haji mending melak-melak nu kieu di kebun sorangan ge sugan we gede mah kitu ka ala panai jalema tegableg mah kieu melak cau ge lila asana aing mah nu hiji lehoan nu hiji emok kos bang bae ya sing harirupnya sing gede tidak bisa kajual ku aing lah pusing ya pemajikan aing ngomong bae. Boga duit.
bebenah wae dit mata gablek-gablek yo kimak wae ditinggalkeun ngababu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih kok suara Mang Yogi ya tak mau mengetiran duit. Alhamdulillah. Mang Yogi aya naon Mang? Ai si Anwar ka mana? Geus bara-bara poe gawe di nu Paji. Lah jeung naon gawe tadi kuliah di da dapur kudu ngebol da kami gelentong ngeret. Atuh emang lagi rada hese duit si Haji mah. Rada pelit jelema urang ge can kuliah bara-bara poe gawe. Kumaha bawa? Aneh orangnya karena pikiran anak gawe mah gawe di kuliah mah henteu. Pira aku Mang gawe tadi kuliah cenah ajak Pak Haji duit na dibikin ka Mang Yogi. Encan bener-bener ta si Haji. Encan jadi kuliah orang ge gawe bara-bara poe. Bisa wae ngomong nang kuliah cenah si Haji. Heeh, cek Pak Haji mah di kuliah cenah dibikin ka Mang Yogi. Encan boro-boro urang ge geus bara-bara minggu cenah kuliah. Hayang naon ge hese. Si Anwarna ka mana, Neng? Awa ka kebon. Coba teh angkeun. Urang aya perlu. Embung ah jauh. Telepon we atuh. Teleponan naon aku coet. Lamun teu gegerok kana seeng sugan. Kolot baheula oge lamun digegerok kana seeng sok kadengieun di mana-mana oge jelemana. Coba gegerok ge. Heuh tuh orang coba anak. Gara balik ka nu neangan. Power be aing pamajikan aing ieu ke Jakarta ninggalkeun aing gawe. Kumaha ieu lamun pamajikan aing gawe ke Jakarta aing. Asa-asa nu ngegero eta aing. Piraku tapi da pamajikan aing mah jauh ya. Tapi asa nu ngegero ya. Balik heula gitunya, bisa enak naon doang. Mang Yogi. Bang. Ulin. Neng, Ai perlu. aku lu mah. Sakit. Alhamdulillah. Awak mangan dompet ya. Biasa, udah enggak. Neng. Neng. Aduh, ini pemajikan ke mana? Neng. Majikan mana mah tadi kacai arek ngalah wudu cenah. Oh, itu ton. Mang belah di ngobrol ya. Panas itu. Ayo. Yuk. Ngomong mainan, Bang. By the way, and the bacot and the something happen. Ayo naon enggak dia? Oh, kata ngomong mun sok pikiranen aing wae. Biasa we atuh ngomong. Ngomong jeung aing ieu bahasa biasa we, bahasa jelema. Biasa mantah di pemajikan mantus di warung ju aya kuai-kuai dibaca ku urang aya something happen leli di dinya. Allah. Siapa bahasa teh sok araraneh wae. Ya aku geus teh tukang warung make bahasa pop Inggris segala. Tengah arti aing mah kemarin dak naon jor-jor kana Pak Haji. Mang atuh minta duit lah da ngomong di tangan lagi eueuh kamari. Pan urang neangan maneh ge sarua hese eueuh. Piraku urang aya wae mang di mah di dieu. Tanya tuh ke pemajikan we. Aing mah geus saos sapopoena ka si Haji karakterna kamari wae ieu ya. Anakna ngalang duit gope doang.
kuat dicengcirikan yang pemajikan nak. Dicengcirikan. Nu bener mang duit gope dicengcirikan. Cengcirikan harta si Haji mah diunggal juru. Tapi pelitna minta ampun. Lamun orang mah karak duit 500 perak wae mah ya. Moal kudu cerik, moal kudu kumaha. Eta mah tibang duit 500 perak kaleg-leg si Pedro. Mending kocak dengek. Ka dieu ka itu, ka denge cerikna. Pan pelitna minta ampun meureunna. Model gitu Haji. Nya orang nganan medit teh kah. Haji kumaha? Tipe Haji menang teh. Atuh diberes ya jeung ongkos mah ku Pak Haji. Da cek Pak Haji ge aya duit kuliah mah dibikeun cenah ka mama. Wah, ya mah Pak Haji pencitraan ya. Encan. Kira aku mah. Pelit di mana sebenarnya mah. Bohong-bohongna. Atuh kamari urang dibere kopi, roti sagalaan. Atuh eta mah jelema anyar we. Biasa lamun jelema anyar sok kitu manehna mah dibageuran heula. Geus ka itu-ituna kos urang ge. Di kulian gencan. Gawe. Tah eta kitu sifat si Haji teh. Urang mah ulah sifatna 500 nya, 10.000 sugan. Moal kudu dicengcirikan. Pas nangis boga anak we mawang. Kawin ge encan lin. Atuh misalkeun ya mah misalkeun dina pendirian urang ya terus gitu mau kudu dicengcirikan os olah batan nyengcirikan mayit wae. Geus emang ya mah. Cuman bingungnya teh kasih Haji sifatna kitu. Makanya ulah sok langsung percaya wae. Ulah sok jor-jor kanu Pak Haji datang segala macem. Lah geus jeung urang urusana. Urang ge da aya duit mah ye, aya. Alhamdulillah duit ieu rupana ya. Aya duit di Siogi. Yeuh, aing ge aya duit mah ye. Ieu mah ti aing pribadi, lain ti si Haji. Si Haji macan mere. Nu bener mah. Aya ieu duit mah. Karunya we aing mah ka pemajikan sia. Supaya nyangu naon. Yang beli kopi, rokok. Atur nuhun ari kitu Mamang. Iya. Bener ya duit pribadi Mamang ya? Pribadi eta mah. Lain di si Haji. Lain si Haji macan mere cek urang oge di kamari-kamari ge. Bener ya si Hajinya. Jadi pelit mah urang sok percaya ka manehna. Wis ka urang we na malam aya perluna ulah sok datang ka imahna. Pangnaon. Ulah. Kemarin nani kayak mah lamun aya perlu kan Mamang we. Gitu ulah sok kaya masih Haji jeung naon kaya masih Haji ngaron bohongan unggul. Engke ngadukeun urang deh engkena. Oke lah siap. War enak mah geus kitu maksudna maneh aya jeung meuli BR sagalana. Urang segera balik da can mandi. Sok mandi gitu. Tuh sok mah sok ganteng kieu tara mandi kan. Kira aku mampu segera mandi. Oke sip lah. Ya. Bener nu bager Mamang Yogi nya daripada si Haji mah. Mere duit ya alhamdulillah ya Gusti. Mandilah aya nama pemajikan aing keur salat ya. Hiji tak benang ku aing dibobodo. Syukur gitu mah. Wah, lo bayahan masih Anwar. Receh kabeh. Cokot hiji mah. Mere duit kasih Anwar hitung-hitung meuli hayam mah aing mah. Ata di barang aya neangan. Saha tuh? Mang Gondrong. Tadi geus papanggih ngobrol panjang lebar jeung tadi Neng. Mere duit Bang Neng ka urang 50.000. Itu duit dina Lur Pago. Yes. Oh syukur atuh ai kitu mah. Tapi eta ngomong-ngomong hayam eueuh hiji. Wow. Nu bener Neng. Heuh bener. Kulasun meureun. Heuh Neng lah, gampang isukan urang tangan. Kapanggih syukur, teu kapanggih meureun milik batur. Sana mana orang puting rasa rayo aja loh. Awak ka kebon.
Ayana si Anwar ke mana neng? Oh, kakak bawaan ke jauh ke itu. Makasih pakai. Telepon makai naon weh? Sorry, Bang, makanya sorry. 3. Makanya bingung. Ciri-ciri kan meni kuat kemana bawa eta lelempangan anak sakit itu tapas sepuluh. Aku orang ewa emang di mah di dia. Tanya tuh ke pengajikan wi. Sen. By the way, and the bacot and the something happen. Ayo non nggak dia? Oh, itu ngomong menisok. Gitu cuy lah. Bebenah mah bebenah be, duit mah teu dibere be. 3. Bebenah mah bebenah bae. Gitu aduh. Udah langsung ngomong. Kira aku tadi gawe tadi kira. Kagugu.